hamperu. Apa sih hamperu? Apa tuh? Ayo lebaran gini hamperu gitu. Hampura namanya. Hampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salawatan wa salamun ala rasulillah wa ba'du. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Amin. Atasiu ari nomor kasalapan jenis najis ti payung teh sebat aya 20 nyantos 8. Atasiu ari nomor kasalapan etama ukurhin cai bohak cai tatu tagoyaro tomuhu aurihu aulaunuhu anu barobah rasana rupana jeung ambeuna. Cai tina bohak udah kada boga bohak ning sana semua ada garing teh we caian herang caina teh tah salagi teu robah mah rasa rupa jeung ambeuna eta cai bohak teh suci. Pang-pangna sebatan model kaina najis model kieu teh bising ka bawah salat. Da bohak mah dina badan. Dina badan urang aya bohak terus aya kaluar cai si herang tina bohak eta antel adek kana pakaian urang di waktu salat tah eta teh suci salagi teu robah rasa rupa jeung ambeun. Namun cai kalau rada loba ya kurang disalat di ambeun buat bau bohak najis. Tapi teu aya bau naon-naon ya, berarti eta suci eta mah nya itu. Fa ilam yatagoyar fatahirun. Maka lamun teu robah rasa rupa ambeun eta hukumna suci kal aroki akur saperti kesang. Nya. Wakananya kitu deui al-muntafitu nyaeta cenang. Tina cenang supaya cai gini keluar. Cenang. Wasodidu sareng nanah lah sareng pamanan gitulah. Nya salah dicampur campur. Al-asiru sareng aya nomor ka-10na eta sodidun nanah encer. Wa huwa sodid teh maun raqiqun yuhalitu dam. Cai encer nu kacampuran ku getih. Najis kene sami eta. Al hadiyasaro aya nomor ka-11na eta koehu kueh. Kueh teh najis. Naon sabab lianahu damun mustahilun getih anu geus pindah rupa. Mun kueh teh nanah. Nanah teh getih nu geus pindah rupa. Asal getih teh beureum jadi semu koneng geus pindah rupa. Nanahkeun mah getihna ge najis, geus jadi nanah ge tetap najis. Biasanya arak mah jadi cuka terjadi najis. Arak robah jadi cuka, teh arak najis, cuka jadi suci. Tapi kan ieu mah getih geus pindah rupa jadi nanah. Masih meningkat rupa getih, tara geuleuh teuing nya, teuing nanah pan. Nya, keur mah geuleuh nya najis deui. Asania saro aya nomor ka-12na, nomor ka-12na eta mirotun hamperu. Apa sih hamperu? Apa tuh? Ayo lebaran gini hamperu gitu. Hampura namanya, hampura. Hamperu wahya ya hamperu teh mapil mir roti sesuatu nu jero kantong. Kantongnya mah kantongnya. Mun hamperu hayam geuning hamperu naon? Lauk cai gitu nya. Di kantongna sebenarnya di kantongan. Tah. Jero kantong eta hamperuna najis. Mata samun aya jeroan cai, jeroan lauk cai, pahit, campur hampeun najis berarti eta. Ya. Tong dahar dipaksa ke dahar. Tah ari kantongna mah mutan najis eta mah. Sehingga bisa tathuru bil gusli, bisa suci lamun geus kumaha kantongna mah gitu. Dibelah piceun hampeurna kumaha we? Tah suci eta mah gitu. Bedana najis jeung mutan najis. Ari najis mah zatna, ari mutan najis mah nu katempelan ku najis gitu. Seperti tadi teh urang gaduh bohak diatur nya. Pangambar bae bijil tanah antel ka samping urang.
tah si nanah nama najis sampingna mutanajis ya mutanajis bisa dikumah bisa suci ai najisna mau bisa suci tai hayam najis dikumah mau bisa suci tai hayam masih dikumah kawas kemana ge ya teh hayam mah gelempeng geuning teh hayam gajing teh dikumah kurang teh hayam suci mau bisa da geus datna najis atawa mah aya nu katemperan nu kadang mah muta najis kitu nya. Jadi tadi ge hamperu nama najis wadah hamperu nama muta najis nya. Paya juju akruha meunang di dahar ge eta mah hamperu nama tapi ingkanat min hawayawanin makulin kitu so teh lamun sumberna tina sato anu sok di dahar hayam lauk cai domba sapi meunang hamperu di dahar kurang seperti kantong kadut lah kalkaresi seperti kantong kadut kalau ai jero mah nya jero mah najis teh kan ai kantong nama suci meunang di kumaha heula atawa pejit geus pejit cenah tuang geus pejit gitu kalau si pejit namanya najis pejit mah asal meunang ngubah kan gitu atawa wal kabidi sareng hate pak asal mah eta getih hate teh sampai geus ngabeku jadi hate suci wati halik kalilipa kan kalilipa aya nu geblak-geblok eta geuning mun sapi teh kaya ageung gila hate geuning semu ungu pink semu pink tah gagamos gitulah tanya ka eta getih asalna teh jeung betul jadi kalinya ya. Wa min jumlati ma fil mirarati sok aya dina jero hamperu teh al horzatu bentuk permata. Sok aya dina hamperu sapi gitu ya. Mun di Korea teh aya sagede batu cincin. Herang. Ya, bentuk permata. Alati tujadu fi mirarati bakori sok kapangin ya jero hamperuna sapi. Watus tamalu fil audiyah sok dipake pengobatan. Tapahia najasatun ya termasuk najis gitu-gitu ya. Pakai pengobatan mah ngantung di dahar. Soalnya milik mah milik nih buka aya parah pakai batu ali. Wah, dicokot pakai batu ali. Najis ya teh. Wa misluha sar eta tetep sapertos ayeuna biro saperti kantong hamperu teh dia masalah najisna samul hayati ari peurah orai. Wal akrobi sareng peurahna langgir. Wasailul hawami sareng peurah sasatuan yang lainnya mana boga peurah tah peurahna teh najis watab tulu as-sholatu bilas atil hayati batal salat ku dipacok orai udah ke salat cok orang teh macok kana binti surang batal salat urang sabab najisna aya di dinya nya sabab liana samaha yadharu alam alias sabab peurah orai aya di luar dohir ketika tempat macok lamun binti urang cok orai tapi berarti di dinya di binti surang jadi dia tapak macok nantinya lal akrobi henteu langir mah kalajeng mah di mana-mana mah nyeureut teh si bututnya ceb tah berarti sebelum ka diro jadi ari peurahna peurah kalajeng mah cicing di jero daging. Jadi cep kana kulit asup ka jero nyedot kana jero daging. Teu mata kana sareng salat. Lanjut salat teu naon kuat mah urang. Dicocok kalajengking, cep nyocok bisa kata mah. Lumpat kalajengkingna. Tas si peurah teh ka jero teu mata halangan kana sareng salat. Aya orang mah di mana macok teh di dinya budak di luar. Gitu nya jadi eta ngabedagana eta peurah urang yang peurah kalajengking. Kita aya peurah urang mah langsung batal salatna sabab najisna teh nya. Bahkan dalam ku kalajengking mah betul wa huwa la yajibu ghuslu teu wajib numahna sabab najisna di jero daging asup teh ka kulit teu daging jero. Aya najis jero badan mah kan teu matang halang sareng salat. Dan halang salat mah najis di luar badan. Lalu kitu kan jero beuteung urang najis sungkul. Nya aya getih sama jero badan urang kan. Aya getih, aya ngegembung urang aya ieu, aya najisnya aya naon segala macam lah. Walau bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.